Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna ari maqalah ka-20 hiji halaman 12-nya. Etaan Ali radhiyallahu anhu katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karoma wajhahu. Kun kudu kabuktosan anjeun indallahi munggu Allah eta khairon nasi. Pang alus-alusna manusia. Wakun sareng kudu kabuktosan anjeun inda nafsi mungguh diri eta syaron nasi diri sorangannya cek nafsu mah panggoreng-gorengna manusia. Wadalika sareng ari itu kaul Ali eta kama seperti kaul qala ngadawu sa Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Idala koeta di mana manggih anjeun ahadan kahiji jalma minan nasi di manusia. Ro'ayta kudu ningali anjeun alfad, ro'ayta ningali anjeun alfadlah kana leuwih lahu di itu nas alaika ka anjeun. Jadi kieu ya kadawuhan teh nya. Kasawuran Sayyidina Ali kan ngadawukeun kun indallahi khairon nas, kudu jadi urang teh di payunan Allah teh manusia anu paling luar biasa. Kudu jadi manusia pang alusna di hareupeun Allah mah. Bakun indah nafsi syarron nas, tapi sabalikna nganggap diri urang teh di hareupeun urang kuduna panggoreng-gorengna di hareupeun nafsu. Cek urang mah diri urang teh paling goreng, paling lalawuran dina ibadah. Jadi kun indah nafsi, jadilah kamu itu di hadapanmu sendiri itu pang jelek-jeleknya manusia, pang jelek-jelek. Ya teh sami sinkron sareng kasawuran ayeuna si Abdul Qadir Al-Jailani. Idza laqaita ahadan minan nasi ra'aita al-fadla lahu alaika. Alaika mesti ka anjeun teh wa taqulu ngucap anjeun. Di mana urang papangi ka hiji jalma tuluy jalma teh meunang kaluluwih. Ti urang leuwih kabamanga bisa ti urang wa taqulu ngucap anjeun asa buah-buah naon antakuna yanda kabuktosan ayakuna yanda kabuktosan itu nas indallahi munggu Allah eta khairon leuwih alus minni ti kami. Mun ningali jalma nu leuwih ti urang, buru-buru urang teh keledeng duh eta jalma leuwih alus ti kami euy munggu Allah. Sabab lu pangabisana loba leuwih pinter, leuwih bisa, leuwih rajin, kitu tah. Warpa jeung leuwih luhur. Naonana darajatan darajat. Pain kana mangkuna mun kabuktosan itu nas eta sogiron leutik keneh. Kulta maka ngucap anjeun teh hada ari ieu lam yasi. Teu acan maksiat ieu sogir teh Allah ka Gusti Allah. Wa anda sareng ari kaula. Eta qad aso itu nyata geus maksiat kaula teh. Palastaka maka teu aya karaguan deui eta mawujud lahu. Karena usahana ieu si sogir. Nah eta khairun lawi alus minni ti kami. Lamun panggih jeung budak leutik teh kretekeun dina hate Gusti, ieu budak mah leutik keneh bari can maksiat ka Gusti. Abdi mah ieu nu gede geus kolot. Geus puguh loba maksiatna ka Gusti. Ieu jalma teh leuwih alus budak leutik teh tinimbang kami. Tuh, gitu ya Allah ya Rabbana. Wa in kana lamun kabuktosan itu nas teh eta kabiron nu kolot, mun urang papanggih jeung nu kolot, nu leuwih kolot ti urang. Kulta ngucap anjeun teh hada ari ieu teh si kabir eta qad abada nyata geus ibadah si kabir teh Allah ka Gusti Allah. Qobli samemeh kami samemeh kula ya. Jadi lamun teh mah ningali papanggih jeung nu kolot duh Gusti ieu nu kolot mah jalma saluhureun abdi ibadahna geus leuwih loba ka Allah tinimbang abdi Gusti. Geus pasti ieu teh loba ganjaranna loba pengalaman dina urusan ibadah leuwih alus ti kami kitu. Mun papanggih jeung kolot mah. Wa in kana sareng lamun kabuktosan itu nasihat aliman nu boga ilmu kul tak ngucap anjeun teh hada ari ieu eta utia dipaparinan. Ieu hada teh mah kana perkara lam ablug anu can nepi kula mah. Wanala jeung meunang ieu si alim teh mah kana perkara lam anu can meunang kula. Wa alima jeung uninga ieu si alim teh mah kana perkara jahil tu anu teu apal kuring mah bahwa bari ari itu si alim eta yang malu geus ngamalkeun si alim bi ilmihi ku ilmuna si alim. Mun papanggih ana jeung jalma nu boga ilmu
Langsung we urang teh keur Gusti, ieu jalmi teh dipaparinan luar biasa nu abdi can nepi, dipaparinan meunang anu abdi can nu can pernah meunang jeung uninga bari ngamalkeun kana ilmuna nu kami teu nyaho jeung can ngamalkeun. Geus jelas ieu jalma alim ieu teh leuwih luar biasa tinimbang abdi. Eta lamun papanggih jeung jalma alim, wa in kana lamun kabuktosan itu si nas teh eta jahilan leuwih bodoh kul tu ngucap kuring deh kul tang ngucap anjeun deh ada ari ieu teh eta aso maksiat ieu hada teh Allah ka Gusti Allah bijahlin ku sabab kabodohan wa anna sareng ari kuring mah aso itu nya maksiat kuring mah ka ieu ka Allah bi ilmin ku sabab nyaho wala adri sareng teu nyaho kuring teh bima kunaon yuftamu ditungtungan li naon li ka abdi au bima tau kunaon yuftamu ditungtungan naon lahu pikeun itu si jalma jahil. Tuh lamun papanggih jeung bodoh teh ucapkeun kieu. Si ieu mah jalma bodoh teh Gusti teu ibadah so teh ku pedah kabodohanana. Abdi mah maksiat ka Gusti ku pedah nyaho deui eta teh maksiat. Jeung abdi teu nyaho ditungtungan hirup abdi teh duka kumaha Gusti. Abdi teu nyaho ditungtungan hirup jalma nu bodoh duka kumaha Gusti. Buah mah itu husnul khotimah. Urang cantang tu. Oh nya ya Allah luar biasa ya. Wa in kana jeung lamun kabukdosan itu nas teh takib afiron kafir kul tang ucap anjeun teh la adri teu uninga pula teh asa buah-buah ayu salima yang tak asup Islam itu si kafir teh payuh tamu maka ditungtungan naon lahu ka itu si kafir bi khairil amali ku alusna amal puasa jeung buah-buah an ukafiro yang tak kupur pula teh payuh tamu ditungtungan naon li ka kuring bisuil amali ku gorengna amal intaha beres ieu kaon. Papanggih jeung kafir tara suudon. Teu nyaho buah-buang ke mah euy dina akhirna mah husnul khotimah asup Islam ieu teh. Asup Islam cantang tu urang ge di akhir teh euy bakal alus gorengna teu nyaho kitu. Lamun jalma tah ayeuna berpikirna kabeh sapertikeun berpikirna ieu Syekh Abdul Qadir moal aya suudon jalma kabatur. Moal aya takabur ku sikap kitu. Sabab mandang jalma sadaya henteu ngarendahkeun likulisaiin majiyah kan gitu lah tahkir mandunaka teh likulisaiin majiyah moal aya urang ngaledek ka batur nu aya urang teh husnudon we terus ka batur kan tadi oge nya papanggih jeung jalma anu meunang kaleuwih nya ti urang teh kitulah leuwih alus leuwih luhur darajat papanggih jeung budak husnudonna urang ieu budak mah can maksiat pasti bersih di payunan Allah. Papanggih jeung kolot ieu kolot mah euy loba ibadahna geus pasti leuwih ti kula. Papanggih jeung jalma nu berilmu ieu mah euy geus pasti loba amalna ku ilmuna. Papanggih jeung ayeuna jalma nu bodoh maneh mah ibadah ku kabodohan kuring mah kuring mah maksiat ku nyaho leuwih doraka kuring ti manawa anjeun teh kitu. Papanggih ayeuna jeung jalma kafir ngucapkeun kitu buah-buah isukan mah Islam husnul khotimah urang ge cantang tu. Ya Allah ya Rabbana yo bijak luar biasa mandang jalma ieu sapertikeun kieu. Wa kun sareng kudu kabuktosan anjeun indanasi mungguh manusia eta rijalan. Eta rojulan. Minan nasi rojulan tanya. Jalma biasa minan nasi ti manusia. Jadi orang kudu mandang, kudu aya di hareupeun manusia teh jalma biasa we di pandangan manusia. Ulah hayang jadi jalma anu agung di agung-agung manusia. Jalma seolah jalma biasa payunan Allah urang kudu jadi manusia pangalusna, cek diri sorangan urang kudu jadi jalma panggorengna, cek di pandangan manusia urang kudu jadi jalma biasa-biasa. Fa innallaha maka saenyana Allah eta yukrihu yakrohu mikangewa Allah teh. Ayyaru kana ningali abdahu ka haji hambana. Ningali itu Allah teh abdahu ka hambana itu Allah teh mutamayyijan anu beda-beda an goiri hitinu sejena itu abda. Kama pil hadis wa kana sareng kabuktosan sa'baduhum sapalina ulama eta yad'u ngadua itu ba'duhum bihada doa ke kuya doa Allahumma ya Allah ij'al muga ngajadikeun Gusti ni ka abdi saburon kanu loba sabarna waj'al sareng muga ngajadikeun Gusti ni ka kami sakuron ka jalma nu loba syukurana waj'al sareng muga ngajadikeun Gusti ni ka abdi teh fi aini di hareupeun manusia teh dina panon-panon dina panon-panon abdi sogiron kana leutik wa fi ayanin nas jeung di hareupeun panon-panon manusia kabiron kana gede
Nah iya nya ya Allah ya Allah doa nu kudu urang dibaca terus kajadi kitu inti nama sok jadi urang hareupeun Allah kudu jadi jalma nu pangalusna mungguh sorangan mah urang teh kudu jadi jalma nu panggorengna supaya urang getol ibadah bisa ningkatkeun dina soal ibadah ku pedah mandang diri rasa hina teu lalawurana dina urusan ibadah ke aya urang teh semangat ibadah ku sabab diri ngarasa panggoreng-gorengna manusia tapi di hareupeun manusia urang selalu tawadu jadi manusia biasa ulah yang dipandang mulia cek manusia. Wal maqalatu saminatu wal isruna saniyatu wal isruna maqalah ka-22 kila diucapkeun auha ngawahyuan sallallahu taala Gusti Allah taala ila Ujair kan Nabi Ujair an-nabi nu jadi nabi alaihi salatu alaihi salam pakola ngadawuh Allah teh azza wa jalla ya Ujair hei Ujair ida adnabta di mana-mana megawe dosa anjeun dan ban kana dosa sogiron anu leutik pala tangdur maka ulah ningali anjeun ila sigorihi kana leutikna eta dosa aya dalika danbi kana itu dosa jadi lamun urang berdosa nyieun dosa hek dosana dosa leutik ingat ulah ningali ayeuna kana urusan dosa leutikna tapi wangdur kudu ningali anjeun ilaman kadap adnabta nyieun dosa anjeun lahu ka itu iman tapi nu kudu ditingali ku urang kasaha nyieun dosana sok ayeuna urang ayeuna teu salat lain dosa leutik teu salat nyieun dosa leutik we ulah sok dibiasakeun ningali dosa leutik tapi tingali dosana ka saha contoh bae kieu ulah ka Allah ayeuna ulah ka Allah ayeuna urang nyieun dosa seumpamana mun salaki amun pamajikan ka salaki atau budak kanu jadi indung bapakna teturut we teturut teu pira lah teturut pamajikan ditanyieun kopi seumpamana teh nya ku salakina teh teturutlah kadar ge nyieun kopi nyieun we teh sorangan tah ulah ngabiasakeun ayeuna ngabantah ku peda dosa leutik eta ngabantah kanu jadi salaki teu pira nyieun kopi ulah sok kitu tapi urang ningalina kasaha nyieun dosana salaki teh anu jadi kunci utama meunangna rahmat Allah kerja menjadi pamajikan maka ditinggalin tah dosa kasa lain urusan kopina tapi lamun teh mah teu ridho salaki kusabab ayeuna teu panggieulkeun kopi bisa jadi Allah moal ridho ka eta istri kitu mata kieu teh ta innallaha ahfa suhrohu fi maksiati jadi ya bener Allah nyumputkeun dina urusan benduna dina perkara maksiat dina maksiatna eta hambana kitu we ini lobanya nu asup neraka kucing aya nu kudu sapira asup neraka sabab Allah teu ridho di dinya. Matak di mana urang nyieun dosa ulah nempo kana dosa leutikna tapi tingali kasaha nyieun dosana. Urang ayeuna ngalaksakeun ibadah ulah nempo kana ibadahna tapi kasaha urang nyieun dosana. Allah nu marentah ibadah ka urang, Allah nu mere fasilitas ka urang. Setiap hari, setiap waktu difasilitasi ku Allah, urang teh menya urang teu era kumaha lamun teh mah fasilitasna dicabut ku Allah ti urang. Wa idza soba mangkeun sareng di mana-mana keunaan musibah ka anjeun ngeunaan ka anjeun non khairun ka alusan yasirun anu leutik pala tangdur maka ulah ningali anjeun teh ila sigorihi kana leutikna itu khair aya dalikal khairu tegasna itu khair dalikal khairi wangdur sareng kudu ningali anjeun ilaman kadat rojako nu maparinan rezeki itu man ka anjeun aya min man tegasna dat sako anu ngagiringkeun itu man dalikal khairu kana itu kana kaalusan ilaika ka anjeun di mana ngeunaan ka urang teh kaalusan sanajan leutik ulah ningali kana leutikna tapi tingali eta teh ti saha gitu urang teh ngadoa teh Gusti abdi teh hayang nyuhunkeun teh artos 2 juta teh dipaparinkeun ka Gusti pek teh maparinkeun teh sehat bari teu karasakan maparinteun Gusti teh ngan 500.000 bisa jadi kealusan eta teh 500.000 mangrupakeun hiji penentuan cik dibere 500.000 teh rek bisa molahkeun moal lamun teh mah dibere 2 juta ayeuna sieun teu bisa molahkeun rek dicoba heula ku kami 500.000 diberena lamun teh mah mus bisa molahkeun 500.000 ditambahan ku kami tah 2 juta dibere ku kami teh geuning maneh bisa nyekel duit 500.000 dibere deui ku Allah jadi 2,5 juta
Oh nya kieu ya. Lamun ayeuna geuning keur lamun ayeuna jalma anu keur kasmaran nya keur kasmaran perlu dicontoh urang deh. Dicontoh kumaha? Teu pira tanya nu kudu dipikaresep teh si mamang santri teh. Mere ngan saukur samping nu hargana 50.000 dibikeun kanu jadi santriah teh. Eta ku bungahna nu jadi santriah luar biasa jejereget bo dipake terus nepi ka sare dibawa dikeukepan. Ku sabab naon? Lain urusan sampingna ayeuna nu harga 50.000 tapi eta teh ti saha anu maparinana. Jadi nu jadi luar biasa eta ti saha ieu teh lain urusan 50.000 padahal manehanana teh bogaan nu 200.000 teh samping bogaeun di kolotna teh bogaeun tapi geuning anu dikeukepan teh eta we nu 50.000 sanajan geus bujil oge. Sabab naon? Mandangna eta teh ti jalma anu spesial gitu. Maka di mana Allah maparinan ka urang teh hiji kasayan sanajan saeutik ulah ditingali leutikna eta kasayan tapi tingali ti saha eta teh. Tidak Allah nu maparinan rezeki ka urang kitu. Jadi urang teh bakal terus syukuran lamun kitu mah euy. Wa ida asobaka di mana-mana ayeuna ngeunaan ka anjeun naon baliyatun balai wala tasku maka ulah laporan anjeun teh nika soal abdi ila khalqi ka makhluk soal kami saur Allah teh. Ila khalqi ka makhluk kami kamala asku sebagaimana tara laporan kami teh ka kana urusan anjeun ila malaikati ka malaikat kami. Ida soidat di mana-mana naik ilayya ka kami naon masawiuka amal kagorengan anjeun ai uyubah kategasna kagorengan anjeun. Jadi di mana ayeuna keuna balai urang teh dibere coba yeuh nah ekonomi nah kesehatan nah ayeuna urusan keluarga ulah sok laporan bebeja ayeuna soal ka Allah teh ka makhluk Allah. Gusti kieu ya ka tetangga teh abdi mah asa teu adil Gusti teh ka abdi teh hayu we mere cobaan ka abdi teh geus teu kuat kami mah euceu geus teu kuat mang. Ulah kitu ulah laporan ka makhluk soal ayeuna Allah geuning kunaon Allah maparinan ieu ka urang teh ulah kitu. Seolah-olah urang jelas-jelas ridho Allah maparinan kodarna ka urang teh. Nah Allah ge ieu sing ingat tara laporan ka malaikatna. Dina nalika naik kagorengan urang disandingkeun ka Allah ku malaikat Allah tara protes. Ieu euy hamba kuring geuning goreng kieu amalna teh tara laporan ka malaikat. Lamun laporan ka malaikat menyate disusul ku malaikat ka dieu ka urang sabab naon teu ridho tah nepi ka Allah sedih nempo ayeuna nu jadi hambana nu dibere fasilitas ku Allah terus-terusan ari eta hambana teu ibadah ka Allah loba maksiatna kitu kata. Jadi ulah sok laporan dina nalika menang musibah lamun teh mah ayeuna urang laporan kaya-kaya henteu ridho kana kodo jeung qadar ti Gusti Allah. Qala Imam Uyainah man sing sajal masyaka anu jajaluk si iman linasi ka manusia wa qalbu sareng ari hatena eta sabirun nu sabar rodin tur anu ridho bil qodoi kana kodo lam yakun maka teu kabuktesan si iman teh eta jaj'an ngarasulah. Jadi lamun ayeuna urang laporan ka manusia tapi hati urang sabar kaya urang laporan ka manusia teh hayang solusi tina musibah ieu bari ridho urang kana kodo maka henteu termasuk ngarasulah. Menang memang laporan menang laporan teh tapi menangna laporan teh eta sing inget urang hayang solusi nu bener-bener sing pas laporan teh anu sakira-kira jalma moal ngabocorkeun rahasia urang jeung pasti eta jalmi teh mere solusi ka ulama ke ka guru ke kitu ulah kana ember bocor kalau mapai ka gorengan urang teh. Paina Nabi maka sanya Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kula ngadeuh Nabi ajidu manggihan kula teh ni ka awak abdi ya Jibril magmuman kana anu bingung wajidu sareng manggihan kula teh ni ka kula deui makruban kana anu bingung. Jawaban karena ngajawab li suali Jibril kana pertanyaan Jibril anu ti Nabi bimardo mautihi dina naon teu damang dugi ka maut ka Kanjeng Nabi kaya pa ari kumaha eta tajidu manggihan anjeun ka salira anjeun ka anjeun kieu nya ya teh kadauhan Kanjeng Nabi kitu dina nalika Kanjeng Nabi bade maot
Kanjeng Nabi disumpingan ku malaikat Jibril sapertoskeun kitu. Wallahu a'lam bishawab.